tinggali ieu nya nanti ninggali mantan urang Nya mana asli podcast mana di jalan urang teh jalan mana iya nya teuing atuh jalan itu pokokna mah teu apa ngaran jalan pokona urang teh nya keur ieu keur leumpang ditinggal-tinggalin asa wawu urang teh ayo pe ke mantan beda henteu ieu mah sarua pisan mantan urang asli mawa awewena kabogohna kemudian awewena dan sih ngaranana teh geulis hayu awewe ayeuna ge beda aja tuh nah balikan deui hayang balikan deui di mantan nu geus mah geus we juga nya wae urang mah yang apal eta awewe orang mana kepo dia mana emang kenal mantan ada mana ge kalau sementara wae satu tuh mana mah sering ngomongkeun mantan teh kela teh kumaha ieu dua teh urang bertanya kumaha ieu teh deka bantuan teh kelakah ngecap jalan teh kumaha itu kali make sepatu pen total terus jiga nu deuk ka kantor sepatu jiga nu deuk lari nah urang mah teu boga senang atuh bae we sekali-kali mah kakuasa make pen tompel udah bosan make sendal jepit gitu mah asunya bae alus tan kepenem sendal jepit lain make nu kieu bari ieu na teh hari deung rek kamarana rek ieu rek pengen di BH ih naon tinggal ieu teh pan si bolong bolong gimana nu wae tuh dua mana nih mana oge di samping oge teu make celana ya bae we udah nu penting mah di samping tapi daripada teh bohong we hade bae eta bolongnya make sepatu ak di BH ieu banyak nana osok di eta teh make celana cara make BH teh bogaan BH mun enggak geus ayo urang ieu heula bereskeun pagawean lain heureung geus urang mah deuk ieu deuk neang heula jeruk urang ge rek nyebor heula itu can dicebor aku geus tadi acan hiji deui eta geus urang mah di dieu istirahat juga tuh deuk neang heula jeruk Jaduk, di mana maneh jaduk? Iya nih jeruk teh. Badotak juga nama. Dinda. Ayo jaduk, nggak ada loa geus diala. Geus aya tinggal di atas. Kalau batu siapa mending agas. Gan aya hendak masuk itu di kebun batu dah aing orang jahilan lumayan ini si Dinda capek beres dan nu kabeh oge nu itu mending Gimana nih rusuh-rusuh teuing anu aya naon di ditu si aya nu masuk eta di ditu waduh mana sia mah itu serius Ngalindur oh sia mah iya da intan tadi sare tadi ngebukeun mantan nu masuk goblok ayo geus saya aya tuh cik kurang dengar banyak masuk siang-siang kieu ayo tuh tinggali nih
Tuh tinggal itu nu mesum tuh. Tuh budak saha eta. Tuh. Ayo urang timbulan urang. Urang usir mesum di kebun batu. Ka era budak teh teu bedong bener. Kapan tunggu. Orang itu. Naik lah gua. Ada pakai sapi. Ya bisa ada. Orang bisa. Coba dah pakai sapi. Kalau pakai kacamata tuh yang bener dong. Kamu ngerti bahasa Sunda kan? Ngerti. Iya, bagus. Sayang itu delay kusia tuh. Mana? Sepertinya itu enak dipandang, indah. Kayak cecengkreng keremian kamu. Gimana aku bisa sweet kan? Tuh timbulan. Bener gitu. Siarek naon dia? Sok hiji dua hiji. Siadek nah, dia siap. Orang ya teh. Tuh di kebun belut. Naon eta naon? Sebenarnya dia tuh. Irit kan itu. Waktu kebun Eta mah nyaan kana sira beunang teh. Juk ini tuh kayak bisa. Masih kapok tah. Juk. Ini Buru ya jangan beunang. mau naik matentang di dia kabar. Tinggalkan tuh. Itu kahanap dengan saya yuk. Tinggalkan. Buka era ditembak. Dongko ada di sini. Kamu mah ka aing teh menikos ke anak anjing. Teuing budak saha eta? Datang-datang jam narimulan, tangkurak teh ngaganggu. Ciga nu can pernah ngarasaan honeymoon. Naon? Honeymoon Eta honeymoon. Takan aya nama di dia geus sepi jadi rek rumah. Ayo. Geus sepi ya. Kukuk. Panudeng geus sepi ya. Aduh. Geus wani tua tau ya bada di mana ayo sepi. sok mengpeng di dia rada sepi. Asik ngidinan eta ngidinan. Ya Allah, ngimpi naon aing. Bisa menang duren. Duren umur ya Allah. Tuh tinggali. Istri itu diusir ayah datang deh ka dieu. Mana mau di dia mah sepi. Leuwih geunah. Kumaha soge teh nya kita desa urang teh tercemar kotor kita ku barudak kita duaan. Wajib hajam hajak dia urang geuleutan ya. Oke kaduna cari. Anjing teu kapok anjing teu kapok nya tata goblok nya tata goblok ini kan itu sia lo kakak pok kan jadi jangan teh
mah dikawinkeun sia. Terus ini jauh kan daerah mah. Tuh deui. Mah capek orang balik deh, kurang kawin capek. Nah, lamun ieu teh dicarek sok nomor arurang teh jadi foto. Orang kakabon ya, kamu mah capek sih. Aman. Poho. Jaim kita tinggalin. Cek heula loncat. Hep, hep. Tuh Abi. Kamu duluan aja. Apaan? Kan aman di sini mah. Emang deh. Yuk ah. Hayang minum yang kasaung apa? Capek apa? Asruk-asrukan. Nang tadi bawa kanuki segala. Kita gini bisa Sunda lancar. Kamu mah kurang asam itu yang tuh. Ini teh Neng, kebunnya wantur. Dari sana ke ujung sana, ke sana berapa ratus hektar ini punya wantur. Iya, uangnya batur. Aduh, Neng lihat deh ke atas. Mana? Lihat di atas. Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa? Nggak tahu. Nggak kelihatan lo lihat ke atas. Ada apa di atas? Mana? Itu di langit ada apa? Nggak tahu. Nggak kelihatan kan? Nggak. Sama kayak cintaku ke kamu tuh nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Yes. Zaman tadi tuh kapok-kapok. Tenggel kayak magara sok. Aku hantem ku aing. Siap, geng? Ya. Hiji. Dua. Neng ini capek tuh itu naon sih bu bukan atau naon bawa suka-sukan tadi. Kan orang teh geus putus. Nah atuh bet putus bet mamawan yang kadi sagala. Geus putus maksudnya kan dua hari kemudian orang rek nikah. Oh, nyaan yang malitak. Aing heran itu detektif lain tapi nah kapanggih ka dieu. Aing teh geus ngurilingan gunung, melintasi 2 gunung 7 samudra. Nya. Ai teh menang di kicepan heueuh atuh. Jadi bakal hantem. Apalan aing heran, capek aing teh lompatan meni datang deui. Hiji. Dua. Tuh. Biasa teh kapok-kapok. Naon ieu Tanjak. maksudna datang jol neungeul. Ani ieu balagu gitu sausaha juga ditanya wae. Ya. Tanjak boro. Kamu nu mau aku naoge? Tanjak. Kita saung aki. Balagu. Kita ngajak gelut ka urang. Sok dawani. Ieu awewe yang kumaha ieu. Naon ya nang kitu nya? Sok atuh aya hayang-hayang teuing mah sok. Aing ngajak awewe geus. Naon sih? Mundur guys.